إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربي. Para sepuh, para kiai tinu alit nepi kanu ageungna kabeh teu diwiji-wiji mugia sadayana dipaparinan saya. Amin. Selaku kepala desa Bapak Lurahan Api, mudah-mudahan sakabeh nu dia hajatkeun ku anjeunna sing dikabul ku Allah. Amin. Segenap para panitia berikut lapisan masyarakat anu geus luar biasa sabar sampai jam sakieu masih keneh ngampar. Mudah-mudahan jadi kiparat pikeun hapusan dosa urang sadaya. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, salawat jeung salam mugia salilana dicorah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ngamaknaan jelema mah hese teu cukup ku nempo beungeut. Beungeut mah teu bisa jadi patokan. Anu beungeut beungeut kalem dong tai palin. Wajahnya wajah syariah, lembut, senyum, ngahutang beuki ai kana mayar teu daekkeun. Cicing. Makanya apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Jangan dulu kamu percaya kalau baru katanya. Apa gunanya kamu punya mata kalau menilai seseorang hanya dari telinga? Cicing aing keur usaha ya tolol. Makanya penting ayeuna lain rek ngabedakeun bahwa ceramah mulia anu jamaah hina, lain kitu, tidak ada diskriminasi, tidak ada kasta-kasta, tidak ada kota-kota, kita sama di hadapan Allah karena kariduan Gusti Allah. Pancen eta mah Bandung, anggapnya keur ngocok bola, kayak geus meleng mah dikasupkeun kana gawang. Enggak ada bos, orang yang punya cita-cita ingin menjadi jahat, enggak ada. Tanya kamu dah TK, apa cita-citamu? Ingin menjadi polisi, ingin menjadi kiai. Nggak ada yang ngomong ingin menjadi culik. Jadi kula husnudzon nu kabeh hadir di dieu jalma-jalma hararade. Ngan hade ge hadeaneun. Masya Allah tabarakallah. Bunga nembok kieu mata. Jabuk tina mi jalma dararaek kararaji. Lamun jalma penting ayeuna naik hadir di pengajian, berarti eta jalma sadar bahwa dirinya hayang bener. Motor tabrakan dibawa ku dia ke bengkel, berarti sia sadar hayang cager. Benar-benar salah. Jalma Badung, geblek, tapi asal aya pengajian
paciran jadi sedeng lah di tanah pakai masa pakai cia pakai tiung nyengsol balik madihibarkan bagus panjang meter rupa-rupa bener lamun siareknya nimah bisa ngajujud minimal siap ilu masangkeun bata hiji sama tentang kebaikan pancen eta mah urut badu kan dulu meningkat urut bajingan daripada urut ajengan urut bajingan mah tobat urut ajengan mah kumat ingat kawan kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan ini kan soal waktu untuk bermetamorfosa bener gak? atunya hoke sejarahana pilurah ayeuna bener tuh nya ajaranya aing ngalamun lain jarohana api nu ngodang caduk aing kudu datang sebab aing mah kajaro sieun ulah-ulah kajaro mah ada lincak lain gitu wae tahu Mas nya ieu mah kula mah jeung jarohana api malah atuh geus batal wudu ieu sebab kula jeung jarohan api eta jadi masih kene saboroyot sebab aki aing jeung aki manehna pada aki-aki gitu Bu jarohan api mah cageran ya tukang kawin mah cageran ini kenyataan guys bos, tukang kawin mah cageran bae. Pan pikiranna senang bae. Carekan kulo kolot, igeun kan andeuh. Halo. Halo. Kamu itu marah, bukan karena tidak terima. Kamu itu iri, gak bisa bersaing dengan dia. Benar. Tah, kajaro, jangan manggeus gede, kudu boga pikirannya, ro. Lurah teh kepala desa, ai kepala teh hulu. Jubur nu hitut, nu isin hulu. Bener tak? Makana ai kepala desa mah kudu dijuni indung, nyawa indung. Anak loba, nu nyenangkeun aya, nu ngabungahkeun aya, nu musingkeun bae, nu ngisinkeun bae, nu ngisingan helm bae. Nu ditewak polisi bae aya. Dan tetap anak aing kabeh. Benar. Benar. Keur nyalon aya lawan politik, aya batur politik, geus dari mah rangkul kabeh. Lah cicing. Ampura rok wae pake cocoan ya rok. Omeda. Bu. Diharap ini terjelas. Ya encapnya makolot. Gua yang sekolot serba salah. Kurang ngomong kenceng salah tambah pada nyentak. Ngomong ancat kajeding. Ngising ini kasolokan. Can datang kasolokan samping selalu ada. Mereka yang ini datang kanu abi. Heran mah nek curhat. Kunangan mah gede, bukan salaki hiji leungit palu. Aya anak ka mana eta masalahna katinggaluna kareta. Eta hundu bukan ngoyos ka pantek gelap. Oh. Anu enon ieu nek minta cai cenah doakeun barokahna supaya hundu jare dideui. Dibere cai ku kula samingguan ieu nya datang ka jalan ki oh cai ti aing pake cebok. Atuh hundu jare dihandap. Cicing. Tuh hadir mah tuh cara bapak-bapak di masjid khusyuk tarumpul kue biak sapir. Terus kan? Nah, kula mah rek ngajak jelema ka Allah. Persetan dengan masa lalu. Biarkan itu hanya menjadi story di status WA. Kamu sedih karena kamu masih sendiri. Nikmati kesendirianmu biar Allah saja yang menemani kamu. Jangan percaya dengan manusia bullshit. Hanya mulutnya saja yang manis. Aku tak bisa hidup tanpamu. Tak ada yang bisa menggantikanmu di hatiku. Percayalah hanya guludug yang bisa memisahkan kita.
ngising dia na helm lah sok tengekeun ieu urang kabeh geura aampih jages galede geura diberangkatkeun ieu ruh urang ka Gusti Allah nek barang hakan bae nek papajuh bae diuk pangharepan konsumsi can datang curak cileuk ka tukang La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah tengah penting urang muji ka pangeran ieu mah aya budak kagebregeun lini sok tengekeun mending keneh urut jalma jahat daripada urut jalma taat. Urut bajingan mah tobat, urut bajingan mah kumat. Pan kege aya nu keipul, aya nu setengah badan. Pakaian mah tengah jamin bos, mungkin mah aksesoris loba di pasar. Jangan ngintara kikian ih mah man wae dah. Ieu mah make jubah ge tuker usaha bae rok. Ih jujur ih harus punya nyali jujur dong kalau kalah ya kalah jangan bilang orang lain curang ya neng dia dukungan aing eleh tolol kayaknya sih nggak jurnal tadi ada anak sok iya hampurannya hampura kesepuan urang mah lain niat heureuy naudzubillah metode bagaimana pesan disampaikan tapi mereka tetap diam geus penting kieu setengah 12 lain weh ngaji tolong banget kieu peling banget tukang ngaji banget kieu banget seblak iya tulah hewa kai bukan sama dengai bicara teh kieu kasar ulah ngomong kasar tidak ada yang salah dengan status WA hanya kamu aja yang terlalu baperan iya tuh sebut aing alkohol alkohol banjurkeun kana leungeun aya hulukaan matis je eta mah nu leungeun dibanjur ka alkohol peurih ada luka di tanganmu bos senang amat di jarohan api ngarokok peledu ripuh asa teu dosa Insyaallah tabarakallah ara asal hirup pero sing panjang umurna kajaronya batur banget parah tinggal jaro besok aja ya dengekeun ya ulah rek nanya ka urang dia hayang teu hirup dibere ketenangan hati hah hayang dibere kesenangan tah dengekeun kunaon ibu henteu dijieun kebok Allah kunaon urang terjun ke hidup why hai geura mikir tolong jangan segala deh ya Allah kenapa engkau hadirkan dia mengisi hati kalau dia hanya datang untuk menyakiti makan anak iya pamajikan kajenting misal pamajikan bulet doang bola backlessnya hargai jamu kumaha eta menjadi yakin para manusia jabuktina magis pundung magara rati jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin karena sebelumnya dia pernah hangat namun sayang kamu abaikan ini kunaon sih dia well aduh ampura ro aing seuleus sih ro ampura kura lain-lain ngahajam pentingan da setengah salapan kula naik ke Luis Adeng di Kiai Haji Makmur Zawawi almarhum setengah 10 kula naik di Liun akhirnya di dia ya geus emang mari balik bae laheureun jam 2 tah paeh kabodoanan Bu Murahnya calik pae doakeun abdi sing sehat. Amin.
rumah tangga hampir 18 tahun ya, tapi can boga anak karena pemajikan doang anakan 5. Bu, coba ngomong Allah, Allah. Kenapa Allah menciptakan kita tidak menjadi binatang saja? Kan banyak pilihan. Kalau Allah berkehendak, kamu bisa jadi kotok, bisa jadi undur-undur, dan bisa jadi kalaba yang bisa nyocok kemana saja. Kamu bisa menjadi tongok yang bisa bersembunyi dalam lapisan kanjut. Naon sendiri. Kenapa Allah menghendaki engkau menjadi seorang manusia? Itu karena kasih sayang Allah, guys. Pak, abdi banyak materi tentang kajian seperti ini. Aing mah teu nyaca dukun salat, teu nyaca dukun wudu. Bukti nama ulah-ulah tukang ngaji. Nu kiai na bae ge tukang ngaji. Kadang-kadang ka pangeran nyalahkeun bae. Gusti, geus menjadi besar setengah badan. Duit kedablek rokok beak pamajikan cerewet ngeguik doang kolencer bae. Eta sia waninya tak ka pangeran geus kitu eta. Teu masih ama indok aing. Heuh, penting teh cabok nya koe. Pane kitu. Ieu pangeran, Bos. Siapa ge jeung tatangga kerok baheula keur hajat aing cenah si eta mere duit ka aing 1 juta nyambungan. Ayeuna bagian main hajat dilatan, aing teu boga 100.000 ajan. Kerok amat aing yo. Sia ka tatangga nu merena saumur hidup sakali. Kerok, kunaon dia ka pangeran nu tilu leutik diberian bete kerok goblok. Ayo mikir ayo. Aing ngarana ti kemanusiaan ini. Masih berani kamu nyalahin Tuhan? Cenah pangeran mah teu adil. Goblok, teu adil kumaha? Dia ngising pagi di bawah cai. Eta sia lamun gawe cai nampolet dia. Ada perindung suku tai. Wow, mendungkuk. Ya hampurana, yang sulit itu ngerti dengan sikap Tuhan. Kamu ada rumah tangga mesti ngerti dengan sikap pasangan. Ngapain kamu rumah tangga lama-lama kalau tidak ada saling nyaman? Yang nyaman sudah pasti baik, yang baik belum tentu nyaman. Apa gunanya punya suami tampan kalau badan promo sama tolak angin? Coba Allah. Urang teu dijieun jadi ucing dan meong serta kerut. Karena Allah memuliakan kita. Panjenengan ka haji ongko Isra Mi'raj, sedangkan Isra Mi'raj mah tentang salat kok nyacakeun kitu. Kamu itu yang polongo. Di mana bae aing jalana ngadorong hati jelema supaya sadar karena salatna. Banyak orang sekolah tinggi tapi nggak punya disiplin ilmu. Banyak orang yang kitabnya salemari di ruang tamu jeung nyingsiran bedul. Tapi gak dapat chemistry-nya. Matakan poin didorong kumaha becarana agar kamu punya polo, agar kita tidak sebut polongo. You know polongo? Sia itu timbak kepi ambuhan ku sorangan. Itu polongo kawan. Cicing rau ulah nyingsikeun aing terusan ya rau ya. Ican paham omongan aing ka mana arahna. So, kurang mah ngaji mah teu kudu luhur-luhur jaragan ya. Ya kan ya? Bu. Ibu nyawa kebo. Kebo lamun ngising sok ngisang teu? Ya Allah. Pan urang mah lamun bisa punten nya. Kiai ngising heula. Tadi mah kiai misal kiai ngising. Langsung dipanggil poho teu cebok. Ih, hina tak kiai. Wow, ngeblek. Pasti keur eta ieu. Wih, kiai ngising pohon ngisang. Hina kan? Kenapa dengan kebo? Kamu tahu kebo itu ngising tak pernah ngisang. Kenapa kamu tidak dijik dengan kebo? Bahkan pangangon dutur-dutur jebur kebo.
Artinya kalau Allah memuliakan, walaupun kotor tetap aja mulia. Dalam mama kan itu ngising unggal poe, mandi unggal poe. Wah laku daging nak. Keboba mandi jeung lentah, wih laku daging nak. Kuat matung nu tegap log ya. Artinya kalau kamu berurusan dengan Tuhan, jangan minder. Kamu tidak punya keturunan yang baik, kamu bukan orang baik. Lu penting sia deket jeung Gusti Allah, sia kabawa mulia. Paham ya? Ibu, baheula mah abdi ceramah agak kasar. Ayeuna mah da Hello Kitty anya. Beuh teh awak gede amat, ngapa? Malah aku dikirim ke Palestina pakai cocok bom ya. Allah, teh asal cangir betehnya. Senang lah tapi aduh, jalan rengkel. Baheula abdi ngomong kieu, Ibu, kebo jeung jalema sarua sok dahar, sok sare, sok anyian, sok anakan. Ngan kebo mah tara ka masjid. Berarti lamun ibu boga salaki tara ka masjid berarti boga salaki. Kasihan ngomongnya. Dan aingnya. Waktu harita ceramah ternyata Bapak Abdi hadir. Nah, datang kaboran aing keur di masjid di geroan. Kebo. Aing cuek bae aja telain kebo ieu. Kebo, nyilek dia kebo. Aing culak-cilek oh ya saha kok aing. Kabi, hah kebo, kok kebo? Aing dia keur penting kanu tilok salat, kanu tilok ka masjid nyebut kebo. Heeh. Sia disebut kebo senang. Nah, lamun beheung dia teu senang sebut kebo, udah sebut kebo ke batur. Waduh. Betul, tapi cara yang tidak tepat. Sia mere duit ka batur, bagus, dibalakeun kana beungeutna, salah gelut sia. Makanya jangan bolong ge. Dakwah itu harus beretika, dakwah itu harus punya attitude, dakwah harus bermoral. Paham? Nu pecak langsung dipecak-pecak. Kajen teuing beheung batur loba hapuran, sebut si batik. Anu hidung, dodol. Jujur ya, katakan dari lubuk hati yang paling dalam, jangan pernah ada dusta di antara kita. Kasep tuh. Ngomong goreng cabuk ya gue. Sakieu mah sedangnya. Tadi kayak turun di mobil, aya parawan sasalaman ceuring sugan teh Bogor orang sukuna katinjak wae. Ieu mah lain hideung rok, iya mah kurang caang. Aing di rumah saya hideung teu diomong, makana bajuna putih. Atuh banget hideung baju hideung geureuh goblok. Mending mamang baju hideung hate putih daripada Haji Asep baju putih hate hideung. Makana ya sok. Bu, Allah mere salat ka jelema jeung memanusiakan jelema supaya teu disebut kebo. Kunaon eta lamun pare panen beak ku beurit? Kan beurit nyahoda akur jeung manehna. Dahar, nginum, hees, anyian, ngising. Nu ngayosna ge nu melak barena ge sarua jeung aing. Waya hayala salat ngagebot keneh. Ha kan baik wae. Da batur aing ieu. Itu kata beurit. Matakan lamun sawah dia ku beurit ulah dimake badi locok keluar dia gegedena. Lamun sawah loba ku beurit hama istighfar masal umumkeun ku lurah. Saudara-saudara. Hayo istighfar masal, tobat masal, baru benar. Iya maka toko bangunan neangan obat paragi marab beurit. Dikucak ku pamajikana, diingkeun dina penter, telang bae. Ai panya salakina kopi. Panu modern lain beurit salakina. Ini salah kita, men. Gentle untuk mengakui kesalahan lain.
Kamu punya kelakuan, tanggung jawab, resiko. Ya, dengekin. Bu, jalema lamun teu make aturan Allah lebih biadab daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mana buktina jalema lebih biadab daripada binatang? Bajing buut maling kalapa paling ge sahulu lobana samanggan, tapi lamun bajingan maling kalapa dituar jeung tangkal-tangkal. Sing hade na jalema, jangan ada diskriminasi. Kami orang gede, kamu orang kecil. Nu gede ge leutik heula tah. Leutik ge bakal ngagedean di jabakan mah. Saya sih otak-otak sempaknya. Belum tentu yang kecil dikalahkan yang besar. Kadang-kadang yang besar kalah sama yang kecil. Kaca kok dilak tulang kembok. Batu gede mah tekat dengar motor, ngajuralik motor gara-gara dincak orang, bos. Ulah nyepelek kenjal maletik, geus batur kuli di sawah dia, dibere belum japuh, kesrek. Lamun kuli di nu urang, batur butuh tenaga gede, butuh protein dan asupan karbohidrat. Bere daging kebok, nu boga sawana kita makan belum dander. Tuman. Ulah sok kaleutik jalma leutik, teuh nu leutik moal gede. Bener. Batur digedekeun budak leutik. Nu pinter kudu ngahargaan ka nu bodoh. Nu pinter nu bodoh mah nganggur, kiai magan bedul. Nu bodoh butuh ka nu pinter. Nu pinter butuh ka nu bodoh, nu bodoh ge butuh ka nu pinter. Ulah mah maneh. Pinter sia sakola, pinter dia sarjana, pinter dia ngalah emas. Lebah indung pae mah moal bisa dia mandian di setim. Nu pinter butuh ka nu bodoh butuh ka nu pinter, dua-duanya saling membutuhkan sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Makanya tanyakan bos, hirup mah kudu rumasa. Urang mah rumasa biasa sakit ku batur, bisa sakit ku bat. Sia kapal borang mah moal bisa hirup sorangan. Iya, jangan balik tukang itu. Weh, kalau punya nyali maju sini. Orang kayak makhluk itu kang. Lain kayak suara huruf pakai dah. Sok pak piraku sih leh ku bajing. Udah hamil sama bro. Allah, harus tak kubahadaran ya pak. Aing mah dihalkan ke moal marah, moal piraku kiai pondok deh. Kiai piomongan pondok sana. Lamun masyarakat penghadir ngahalkan kiai itu bukan tidak punya kesopanan, itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Makanya jangan hanya bisanya menghakimi, tapi harus bisa memahami. Mereka pun sama ini mengerti, ini soal rasa guys. Iwel aja. Dusun. Pak, dengek lah dengek. Engke para urang mau ngarasaan, bener teh. Embung disebut berit, karena embung dihakan berit parah, atau ulah nyaruan berit kelakuan. Modor dahar ulin kerek. Aya wah berit macam doa kunut. Nu mantak eta dihakan ku berit, pajah teh batur manehna. Di ambuan teh mah henteu bau ciwulu cenah jalan bayu. Kokobok aja ngopi. Nggak apa-apa, sekarang hidup serba mumet, serba pahit. Belajarlah dari kopi bahwa yang pahit masih bisa dinikmati. Bu, makanannya dulur baraya wayahna mun waktu sholat ulah ngomong ieu perintah Allah rosating siapa ngomong eta kieu ngomongna urang sia sholat isi pare dihakan beurit tapi bisi baca batuna dan bedana jeung beurit ieu ngisi dahar kerek paham itu bae ngomong nanya ulah rosa-rosa. Ada nggak manusia yang punya hati tapi nggak ada yang sifat peduli? Loba zaman kemarin maro tiap bulan umroh ke Mekah jadi duit loba ieu ai fakir miskin jeung yatim kalaparan sacurugan goblok lain betul mikir
betul bu ngomongnya betul. Ya aing ngomong nak behewan benernya. Coba panitia bisi mobil aing ngomong pesan ya. Oh, aman. Punten. Makanya kayaknya simpeka anak simpeka. Lamun urusan kemanusiaan harus pakai hati. Lamun urusan dunia jeung politik ulah pakai hati. Cukup jadi cau aya jantungan tapi uhatean. Matakan urusan neangan dunia, urusan politik ulah sok bawa ka imah. Ulah pakai hati. Atuh teh kancola batu jadi presiden yang nek sing kacang goblok. Piraha ka bagian preng mah pasang maleho teu boga pikir. Ngahiji uang weng masjid kosong. Anu berjamaah subuh 5an, hiji imam nu 4 tihang. Coba tak boga pikiran jangan segala deh. Dari ama imah deket masjid teu nyaho tiang masih dari sabaraha dak kemudian. Aya ka masjid di lungan cai dia selang pegat goblok. Hapura ieu, jasa ngomong kieu. Tariman teh. Tarima. Urang kulon, Bos. Pirat ku aing ngomong da urang makan. Palawargi. Aing bisa disangan. Eta mah nu hees kerek. Parkir bae. Babatok bunyi dia. Pemiraset. Ceramah mah teu kudu loba dalil, nu penting hati ku polon nyelak kana huluangan, Bos. Senggol dong. Dak. Sim peduli. Salat mah jeung urang, tapi lamun urang sodako, batur ge karasaan bener teu? Pan loba yang seri koneng. Aya asal isuk-isuk ngomong magicom anak orang neangan injemun beas. Ih ulah seuri, Bos. Panurahnya coba kayak doang Sayyidina Usmannya nanti penting ulah gerahes keliling sadesa tok boga beas tok Bang Emo kes dibayaran. Pokoknya mah nu jadi jaromat tak perlu jalma pinter. Nu jadi jaromat cukup jalma boga hate. Nah, pajaronya. Kita mau ngomong ieu. Doh bae barek balik ieu teh bodoh. Bae dagang mah teu wau. Nya, pajaronya. Nu jadi pemimpin mah bener kudu jalma nu boga hate, ulah jalma nu boga pinter doang. Makan main ngadoan ke jaga mah ya Allah, mudah-mudahan ke mau jadi presiden tahun mendatang. Pangangon kebo bener main. Buktina aina pemimpin loba nu pinter kalah pinteran urang. Nek bangun jalan ngajukeun proposal ka luhur ora? Di luhurna mah 500 juta, datang ke handap mah 200 juta dihakanan ku bedul di jalan. Setan doang. Yang mah tak ada duit gitu ya. Parangan. Ay ngomong keras aja. Dak ieu mau anu newak. Makanya jika ingin jadi pemimpin, ulah jalma pintar, jalma boga hate, jalma yang punya peka, yang mengedepankan sifat kemanusiaan. Ada yang ngacaprak ieu dong ngebrak obat kieu nya. Pak, jujur rokannya. Sebel aing sok adukung calon dewan teh nya. Aing sakit lah masa dina. Atuh lain jeung nana naik jeung ngulungan masyarakat. Kan wakil rakyat, berarti kudu ngawakilan balangsakna, susahna perihna, ulah ngawakilan Sugihna doang belum. Hajuk pula caritana mawa tetangganya gering. Cik pikir ieu, nu ngajuru tetangga naik mobil aing dewan lain gitu. Aing dewan kemakmuran masjid aing mah DKM. Datang ka ditu, waduh. Mau pakai umum BPJS, ditempo BPJS na podar. Aduh, ini urus dulu. Kung patus nga beten-beten. Kita ngurus BPJS, berkoplok aja. Ayo cari tanah aing ini bisa kan nelpon dewan nu didukung ku aing teh rok. Halo? Eta ku pindah di air nomor aja ta. Ini dengan siapa? Bedul. Aing dengan siapa? Aduh pura saya di Aisyah.
Mun boboko gua cekek beung dia. Ya tuh ngomong doang itu disebut karenanya. Bapak, punten ya abdi keur mawa tetangga kitu kan ya kieu coba panguruskeun. Kang Haji punten ya antosat dirujam. Abdi keur rapat. Setan kaburu pak. Cik aing teh pajuh maung dari anu rapat. Mantak naon rapat ka rumah sakit ieu jadi gede rumah sakit mantak naon. Dak hese ieu jelema balang sampai gate. Yang cager ibu nungguan rapat. Nah iya pan ieu asup kana YouTube ya sugan ya pemerintah terkait ngadengekeun karena babangus aing. Coba dibenahi ya birokrasi. Aduh. Atuh berat poe ngatok-atokan ka bala desa ka Pemda dong Medan alamat nek nyalar. Ih pan loba nu neangan fitrah eta henteu aing mah no. Aing mah ceramah ge betul bukan dengean aing cikolot aing kieu sia ceramah-ceramah haji betul sebahan duit mah masih loba mobil mah masih bagus teuing urang nginjem betul teh jauh eta cenah sia balik ceramah dibere atuh nuhun teu dibere berarti paling polongo karena mah bapak aing ya langsung ngaran aing sia ayo upload nah ada dia lah kepret miskin dia poe Pak kayaknya ieu ngaranna ngaji hati ya ngaji hati supaya nyelak dia kada ulangan. Nggak perlu ngerapihin rambut karena yang berantakan bisa pakai kepala kamu. Anda ini masalahnya jalan kalau bentuk buka hati duit dicokot milih kadinya banget goblok. Tekan ya aing ngadoa Gusti mudah-mudahan kena jadi pemimpin presiden 2300 ya. Atau dia lagi jadi bobongkong jalma pangangon kebo. Kenapa harus dengan bangun kebo? Pikirku dia pakai filsafat. Pangangon kebo, bari kebo na boga batur, uli. Geus pangangon kebo uli puntennya. Tisuk-isuk ngangon, nuju-nuju jubur kebo bae. Penunggu setia. Komo lamun keberat pakai kawaluku, ti jam 2 dipukul kena di kandang. Geus mikiran can adus. Datang ka dohor beuteungna lapar. Nyokot belum japu ka imah. Pan polong aja bangun apa? Pugu daging gitu tur-tur diisuk-isuk tinggal ngeureut. Paham teu? Paham teu maksudnya? Ditutur-tutur ti kerpeuting eta daging tinggal ngeureut. Teu ludeungakan jeung beteungna sebab ieu mah lain wae keamanatan doang. Tah, lamun pemimpin kestia aman negara. Bener tuh? Benar. Mudah-mudahan dikabul ku Gusti Allah. Amin. Jadi mengadoa orang gede ka langit. Nyakul luhur. Kita tadi paling mana? Di payun bedul cik aing. Kita tadi banyak payun. Tapi enak mah rada gagah ya Roji. Nah, kayak nama ya. Baheula mah keur kulakan dia. Doang asup kana kelek pamajikan. Makanya Pak, sok. Kita harus punya rasa kasih sayang terhadap sesama. Benar. Boa mah urang asup ka surgana, lain tina tahajud urang ronya. Boa mah lain tina salat urang boa. Iya, jangan pakai jas gacon juga nih. Boa mah lain tina maca sholawat urang salamet teh. Boa mah tina nulungan jalma anu keur kapalangsakan eta. Makana abdi ngajaknya lamun urang ge sakuliwung blok belah dia urang pangbogana. Tolong anda tak gigireunnya. Gigireun. Beres aya kene. Aya menta. Si goblok. Sudah orek menta. Saya butuh hotspotnya. Oh, Allah. Ledak asal hari rupa dak. Karena nya budak dah. Makana ya dulur baraya sing boga hatenya, sing peduli. Di dia aya yatim.
Ya malah yatim berebet, yatim cabokeun dia mah. Yatim juga borowokan gerak kadengeng. Aduh udah disebut aing kurang ajar gitu aduh. Mang. Pak, punten ya. Aing sok hangseur eta lamun umroh teh nya, bari seberapa kali. Bos ya bos. Bos. Diumumkan di masyarakat. Aing sudah teh mun teu boga beas nyokot ka imah ka haji sudah teh gitu. Isu ke haji arek umroh. Nu rek nganterkeun ka bandara, di mobilan ka haji 2 bus. Geura ari nu bae. Untuk dahar malah masing-masing. Eta nyewa bus ke Jakarta 2, boh, karena 6 juta. Eta mun diparadkeun ka yatim sedengnya. Jieunkeun leuwih tro yatim mantak naon tro. Anakna berek mana kawin tro. Ih, teu lain buntut tah. Dusun. Kieu maksud kula mah kieu. Ngalah haji umroh ngadua kalian 3 kalian mah sunah dak. Kadenge. Eta urang umroh labbaik Allahumma labbaik orang yatim ma beribet hayang dahar beungeut dia isin ka Nabi Muhammad kana daripada sia nu umroh jarah ka Nabi Muhammad mending Nabi Muhammad nu ka dieu anu kai masia sebab jika jeung Nabi kaula anu ngabackup jalma nu urusan yatim. Anak orang mah kejar hayang jajan laku kurang dipangyangan yatim mah hayang jajan asata toker mana gawe bae kalau William datang maghrib diomongeun eta mah pagaweana nahan kitu nya dia mah batur ngajedog bae nyusahkeun cenah berean mana gawe diomongkeun oh bener makana aing mah teu betah ro di Indonesia hayang pindah ka Gaju nyerekel. Cukup menjadi kasih sayang. Nggak perlu jadi manusia untuk punya kasih sayang, untuk punya hati. Cukup jadi kucing. Kita harus belajar kasih sayang dari kucing. Nyawa dia kucing. Kucing mindah ke anak nanti timur ke barat diais dianggap apa digegel? Gegel. Getian tak? Karena gigitnya gigit sayang. Coba bapak-bapak puntennya. Jangan harap kamu masuk surga. Kalau wanita yang tiap hari nyediain makan buat kamu masih kamu sakiti hati. Karak cik ibu-ibu karak ya kiai ya. Bu, sok dipasihan wadak pasarkeun. Paingan gondok. Padahal mah eta bikang teu goreng-goreng amat. Ai di modalan mah. Motor Supra geus ngebul ketengna beunang urut nanjak gigi 3 bae mah. Di modalan mah dicun up bagus deui eta. Diganti seblekeun make kaya apa? Atuh mantak naon pamajikan sia kurang goyangan, ganti make kaya apa supaya ngegibri. Benar. Daripada pindah ke lain hati yang ada kamu modali. Oh, hayang caang semprot pakai pilok. Makanya kieu bos. Weh, Bu. Nya. Ai rumah sacan bisa barang berek ka pamajikan, rumah sacan bisa nyenangkeun ka pamajikan. Eta suku teh sok sesentak bae coba he. Pangrasa sesentak bae sesentak. Geraan kopina ka dieu atuh ke heula jahat leungeun ge bau tai keur bisa kan. Panu korban beungeut dia kene kopi bau tai mah belum. Ieu paham teh maksudnya ya? Laki-laki itu diciptakan bukan untuk menyakiti, untuk melindungi. Iya, ini ngerti ini. Ngaji haji asep kan kalau loba hiji Aisyah yang disebut jelema anu bener. Coba ulah doang beurit. Paham nggak? Ulah doang beurit. Ulah nempo pangangon kebo nuturut 7 buru kebo. Tempo dia hatena amanah. 2 tah.
Nu katilu, lamun sia yang disebut jalan aja sih open pakai hati teh pakai batu baterai. Peka. Mun pamajikan suku tengah guik dong politron. Itu bukan tidak punya kesopanan terhadap suami, bukan tidak punya akhlak. Kamu aja yang gak ngerti, dia itu lagi capek, please deh. Bener gak? Emang jadi APW? Mudah, sulit bro. Kamu gak bakalan sanggup bro. Coba ya, awewe ro, berang oyos, penting di oyos. Uyan terempak kita sebelekan. Astagfirullah. Ibu sing sararehatnya, urusan anak losok ngeluhnya, ya tadi menang gacong, ulah ngeluh urusan anaknya. Lamun kurang kerpasnya jeung salaki, anak losok dipakai pelampiasannya. Iya mah anak datang tuh sak pelak, geradahan, terus gering mah aing mah, bapak dia bang, musab, bo, bener. Aing mah lain ngahina tukang ngusep mah terus ke ibadah sebab nulungan lauk di kelepak. Abe gitu mah. Betul. Bu. Eta suku tak anak lah kitu eta. Cik anak kalawan ka kolot, doraka kolot tapi omongkeun. Tolong lagi ngomong anak. Tuh ampun kapan pikiran beget pamajikan. Anak kerdahar diomong keleh bae jangan kasaraki yang terpenting meureun pas eta buntasnya jajengkel kasaraki lagana mah kuntrangkeun terus yang malang jubahan kak digeolkeun bae geus ngaburuzut komo aki-aki mah eta urutna lang beten hunun acan koplok sok balaga lalaki malah aing kudu juga ngapae kadang malam Jumat bisa naik, tapi bisa turun. Jalan juga napas. Mun mobil tamat keri 10. Kudu dia pergi gitu anak kayaknya baik. Dengek. Bu, anak terdahan dicarikan kayaknya baik. Ayo dahan ulah gandeng-gandeng, ayo yang sare. Jika anak ratu salah, dahan mereka rupuk. Ulahnya punya hak, harus pedul, harus pek. Makanya abdi ngahimbau kasadayana lamun nek tatalang tutulung ulah mikiran si eta malas ka aing kumaha salah. Kamu terlalu sempit berpikir. Urang mah nulungan jalema teuing uhun jahun ge ja Allah mah nempok. Urang mah balesana ti Allah bae. Bener? Sugan bae urang keur kurang koren yang belut. Orang manggil yang surga. Atuh Allah mah kawasan. Allah mah nyieun tukang taat jadi tukang maksiat bisaeun makana sok gede hulu bisa dia film. Allah bisa nyieun urut jukang maksiat dirobah jadi ahli taat. Allah bisa. Roda itu berputar paman. Pahamnya? Makanya ya kupingkeun kusadayana. Ieu lembur ngahiji. Kuatkeun persatuan. Moal ngawujud di acara kos kieu lamun pasirih-irih bae. Nunggeus mah geus bae. Nu eleh atuh. Eleh. Nu meunang. Atuh meunang. Ngan kudu ngahiji. Paham tuh? Misal kieu, rombongan itu mah ieu dukungan nomor hiji. Nu ieu mah dukung nomor 2. Nu itu mah ka kiblat, nu mah ka dieu harusna. Ulah dibawa ke akhirat politik mah. Politik mah kudu doang jauh, aya jantungan teu make hate. Kitu bae ulah dihatean. Engke nu imbasna ieu masyarakat, masjid rehe bae. Aya moal dipake, borahkeun ka abira mantap mah. Bu atuh jaroona urang percaya tamahna batu tukang ulin ge soleh. Main malam Ramadan di masjid tilu poe teh kaluar horeng ka kunci. Ya. Dekeun. Ceramahna kan saeutik pesan hiji lamun hakaneun mung dihakan beurit kalakuan sia kudu beda ti beurit.
berit mah tilok ka masjid, tilok salat, ka kamar kudu salat. Engke moal dihakan berit. Jaka ambeun tukang ngalauru. Kadua, hirup mah kudu boga hate, kudu peka ka sama nu salah hampuraan. Bener. Kalau ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad, maafkan orang yang pernah melukai. Kudu jadi pemaaf lamun hayang gagah mah. Hayang jadi wali, salat tilok, wiridan tilok, atuh di mana dia jalan heh. Ngamaafkeun jalma anu pernah salah ka urang. Ngamaafkeun jalma anu pernah nyeri ka urang. Paham? Hebat jadi jalma pemaaf. Insyaallah diangkat derajatna ku Gusti Allah. Ya, kulantaran ieu geus subuh. Oh, aing mah jam 5 lewat 10 ieu. Makanannya nuhun Kak dibajaan Kak. Nah panitia kadang sabuna usah asap cenah kieu. Ya, mudah-mudahan ieu urang kabeh sing diraksa ku Allah. Nu tadina urut badu mautna sing husnul khotimah. Amin. Di mana bae jalanna Allah nyalametkeun urang. Nu penting urang hiji, awas, dengkeun da. Kudu daek tutulung ka jelema, kudu daek tatalang kanu balangsak anu susah. Sugan urang salamet dunia akhirat sakeluarga urang tina ladang tutulung ka batur. Jalma nu keur balangsak ditulungan, teu kudu mere duit 1 juta, jalma keur teu boga beas saperak-perak acan, dibere 20.000 kabagian 2 liter. Eta inget bae saumur hirup. Inget bae saumur hirup. Eta mah mere duit kanu beungan, moal ingat. Nu balangsak ditulungan kurang jeung beasnya 3 liter sugan mahi 2 poeun. Inget peta saumur umur. Urang mah geus poho jangan 3 liter ieu. Paring batur mah tiap mata soal kana Gusti nu mere beas kamari teh sing jabuga, sing mulus rahayu, sing gagah. Eta doa nu teu mah doa ti jalma nu urang teu nyaho bahwa mana ngadoakeun urang kitu. Kadenge. Ya, mudah-mudahan ieu sing darewasa, sing baloga pikiran, sing harariji hatena. Teuing imahna mencang asal hatena ngahiji. Daripada imah sacurugan hatena misah, wow pas siang-siang bae. Kadenge. Ya, kurang sakitu bae, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Ieu pamajikan sawean bae musyawarahkeun benernya bingung lah. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.